Masih lengo. Man kitu hirup teh kiraha atuh nek kawin. Enggeus kawin. Asal sila kawin teh kiraha atuh nek buka budak. Geus boga budak. Eta budak sakit geus gede oge. Iraha atuh nek boga adik. Cek, Naon? kernaon cek? Ah keur kieu we tatari oge. Lain cek. Pansak kedeng teh bulan puasanya. Tah, abi teh rek ngentah hampura cek. Bisi abi boga salah boh tina pola, lampah atau tina omongan. Bisi aya omongan nu matak nyeri hate ka ece. Hampuranya ceknya. Sawang sulna eueuh ge kudu dihampuranya. Ari nek puasa mah urang teh kudu silih bebaskeun. Cek, kudu dihampuranya. Jeung sakalian we kitu abi teh rek ngentah hampura. Sabenerna mah abi teh pernah boga hubungan. Pernah aya hubungan gitu. Salilana teh 3 bulan. Hubungan naon bobogohan? Nah make kudu ngentah hampura. Nah jeung saha kitu bobogohanana? Jeung salaki ece. Oh. Goblok sia. Cek, mau apa popoeannya sakedeung bisi hujan. Abi rek ka warung sakedeung. Heug. Tuh, asa aya ngisi heuh. Ngisi heula ah. Genah euy. Oh. Keur naon eta? Abi nuju ngabangsat. Oh. Hah? Cek, ari popoean abi kamarana? Eueuh, bieu anu ngabangsat. Hor ari ece. Kumaha sih ka pohapean teh? Pan mi HP keun lagi bisi kahujanan, lain bisi kabangsatan. Naon cek? Iya, kenangan kampus. Kampus. Rek naon sageuleunangan kampus? Nyanek sekolah atuh, nyanek karamet. Nah saha kitu nu rek sakola? Nya eueuh atuh. Nah make sagelah yang sakola deui. Mah katu deket Saipit, jadi HP. Nah ngomong naon gitu? Tadi isuk teh, abdi ngaduru karuntah di buruan. Tah, peda haseup teh kana taun manehna. Pan ngomong teh ieu, nyeri hatieun. Cenah, kitu ari jelema teh nyakola teh. Ngaduru karge haseup mah kana taun baturkeun. Tah matak, ayeuna mah abdi di sakola deui we. Ara teh sangareunahna nyebutkeun abdi jelema teh nyakola. Padahal mah da lain perkara teh nyakola atuh. Ari ngaranan haseup mah da kaamnyeunkeun. Bapak si Ipit mah ada konseling jelemana. Ya tuh sok we ceu sakola deui. Jan geus kolot ya ari ngaranna nuntut ilmu mah batasan umur. Nya eta. Ngadadahara rese ieu teh. Jangan kampus jang nunggu kolot mah. Kuliah di UMTAS we atuh. Beneran ceu. Ayeuna UMTAS keur muka pendaftaran jalur RPL. Naon RPL teh? RPL adalah pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal. Khususnya bagi yang sudah bekerja dan belum memiliki ijazah atau ijazah yang tidak linear dengan pekerjaannya. Dan juga bagi yang sudah pernah kuliah namun tidak tamat. Nah, bisa melanjutkan kuliah lewat jalur ini. Oh, gitu. Pokoknya mah ceu, program RPL ieu teh nya bisa mempermudah orang untuk mendapatkan ijazah. Ari syaratna apa saja? Persyaratannya juga tidak loba, yaitu pernah menempuh pendidikan tinggi minimal SMK, SMA, dan MA yang dibuktikan dengan transkrip nilai. Nah, yang kedua, mempunyai pengalaman kerja selama 2 tahun di bidang yang relevan dengan studi yang akan ditempuh. Tapi harus ada bukti SK pengangkatan. Tapi biasana hidup itu teh jurusanana sok saeutik. Gagabah teuing. Aya 8 program studi euy, yang salah satunya adalah S1 Keperawatan dan S1 Pendidikan Guru SD. Ari biayana Sudah pasti terjangkau atuh. geus lah. Si kabli mah rek daftar ka UMTAS we. Geus lah, mending ke dinya we. Rek fokus ayeuna mah teruskeun sakola. Pokona hayang jadi saranjana. Sarjana. Eta. Untuk informasi lebih lanjut seputar program RPL ini, bisa kunjungi website atau hubungi nomor di atas ini.
Alhamdulillahnya cek puasa tahun ayeuna urang teh masih kena di paparianan umur bikin ngalaksanakeun ibadah. Alhamdulillah. Lain ari bulan puasa mah bedanya. Sok aya we kitu gogodana teh. Komo lamun ti beurang nempo batako teh siga gegeplak. Nempo cek ya uci juga jus lemon. Guluh atuh eta mah. Padahal cenah cek ari ngaranan bulan puasa mah nya setan jeung judi teh dicangcang cenah. Sangka teu ngaganggu kanu puasa. Cek saha ieu teh. Wadul teh. Piraku aduh. Make kudu sagala piraku. Tuh buktina. Marimar, Apa? telingamu merasa hareeng tidak? Tidak, memangnya kenapa? Kau itu sedang dijadikan bahan wangkongan orang-orang salembur, Marimar. Mereka sudah tahu soal kegorenganmu. Gorengan yang mana? Coba jelaskan dengan parele agar aku bisa mengerti. Soal hubunganmu dengan Mang Ojak, Marimar. Oh, itu. Orang-orang sudah tahu, Marimar, soal kelakuanmu yang tidak icreg itu. Lalaworak sekali kau berani menjalin hubungan dengan Salaki Batur. Itu kan hanya heureuy. Iya, kau menganggap semua itu hanya heureuy. Tetapi heureuйmu itu bisa menyebabkan rumah tangga Batur menjadi oyak. Sudahlah, Marimar. Jangan sampai hatimu kakeum oleh cinta dan kasih sayang yang terlarang. Ya juga sih. Mungkin aku terlalu kegenahan dipelukan Salaki Batur. Maka dari itu, sadarlah Marimar, masih banyak kangenahan yang lain selain pelukan Salaki Batur. Memangnya ada yang lebih ngeunah dari Salaki Batur? Ya ada lah. Apa itu? Yaitu Nastar Klasik Premium by Pastry Bogor. Kue Nastar by Pastry Bogor terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang super premium. Ditambah isiannya yang sangat melimpah, membuat nastar ini semakin ngeunah. Enak sekali. Saking ngeunahnya, kue nastar by Pastry Bogor menjadi salah satu pemenang di battle nastar terbaik versi Katasia Tasia. Tasia Atasia. Iya. Aku ngefans banget sama dia. Selain kue nastar, masih banyak loh kue yang lainnya seperti kastangel, bola-bola susu, dan masih banyak kue lainnya. Tapi aku khawatir soal pengirimannya, kuehnya rusak di perjalanan. Tenang, tidak usah khawatir kuenya takut rusak. Selain menggunakan packaging yang super premium, untuk pengirimannya juga akan dikemas seaman mungkin sampai tiba di rumah Anda. Satu lagi nih, menjelang Ramadan, Pastry Bogor juga sedang oper reseller loh. Yuk buruan daftar. Lumayan loh, bisa dapet cuan buat lebaran. Hei, sudah mirip belum sama Tasia Atasia? Sama Tasia. Dibuang sayang. Berarti lu Tidak, memang kenapa? Tilu. Agar aku juga merati. Agar aku sih gambar. Tilu. Mungkin aku terlalu kadegeran. Atasi matasi. Nama. Gue mah. Ijil tilu. Aku ngefans sama banget sama. Ijil tilu. Aku ngefans banget sama dia. Takutnya kue rusak di perjalanan. Kue. Udah mirip belum kata si? Tilu. Sama Tasi. Cek, abi marek bukber dah di Tanah Haji Iis. Bukber. Ngomong ya itu bukan disangu di rumah. Da ima di onang atuh. Lain sapati-patingan tadaang. Dek daang mah di mah sorangan we. Atan batur mah era ngahuap. Oh, mau bari daang narawog siga uceu mah. Lainna naon, Cek. Ari dadaharan di Imah Haji Iis mah sok sugema. Dengan sangu teh sok tika rupa-rupa. Nepi ka tumis sibet ge sok aya. Daripada bukber di Imah Ece, manya durduran magrib teh langsung habek kana sangu. Terus kudu ngahakanaon heula atuh. Uut. Yeuh, Cek, ari buka puasa mah sunahna oge ngadaang nu amis-amis heula. Siga korma gitu tah. Teu hayang ngadaang korma teh. Kamari ge meuli ti warung rasana teh amis teu puguh. Siga janji kampanye. Atunya tong nu supaya meuli korma na nu alus. Amun meuli korma mah mending meuli korma King Salman.
Kurma King Salman adalah kurma pilihan terbaik yang berkualitas premium yang didatangkan langsung dari kerajaan Arab Saudi. Ini adalah jenis kurma yang paling ngena di dunia dan paling disukai di kawasan Timur Tengah karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis seperti karamel. Selain kurma King Salman, ada lagi nih kurma King Azwa, yaitu jenis kurma kering yang bisa bertahan lama di cuaca yang normal dan menjadi kurma yang direkomendasikan langsung oleh Rasulullah SAW karena mengandung berbagai macam khasiat, dikemas dengan sangat aman dan juga elegan. Pokoknya ingat Ramadan, ingat King Salman. Untuk pemesanan, klik tanda kuning.